Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sampurasun. Kumaha daramang kelas 8 sadayana. Mudah-mudahan atuh sadayana kelas 8 dipasihan kesehatan ya kitunya, dijauhkeun tina bala penyakit bil khusus penyakit corona. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kelas 8 anu ku Bapa dipikadeudeuh tepang deui sareng Pak Eldi Kustian di pembelajaran bahasa Sunda kelas 8. Dina poe ayeuna Bapak arek medarkeun atanapi nerangkeun materi ajar kelas 8 anu kaitana anu ngeunaan sareng artikel. Naon cenah? Artikel. Namung sataajana urang ngawitan atanapi memulai pembelajaran poe ayeuna yuk. Langkung dipayun ayo urang sami-sami heula ngadoa ka Gusti Allah, mudah-mudahan proses pembelajaran urang aya mangpaatna, aya berkahna. Tu urang sadayana kenging ilmu nu barokah fid dunya wal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayo urang sami-sami ngaoskeun suratul Fatihah satu balikan. Ala hadinya wala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli, amin. Mudah-mudahan doa orang sadaya ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, murangkali kelas 8 anu ku Bapa dipikadeudeuh. Naon sih aing ngaran artikel teh? Nah, ieu kecap artikel atanapi keta artikel teh tos teu aneh deui kitunya dina kuping, dina cepil atanapi dina telinga urang sadarea. Nah, di dieu artikel teh ngandung makna atanapi ngandung harti tulisan atawa karangan nu ngaguar hiji hal anu dianggap penting tur aktual atanapi anyar. Nah, di dieu bedana artikel jeung karangan seperti makalah, teras naon deui, cerita sareng sajabana. Artikel mah dimuat dina koran atawa majalah. Kukituna eusina oge artikel mah ngaebrehkeun pamanggih pribadi saurang, pengarang atawa panulis anu dirojong jeung dumasa rupa-rupa rujukan tanapi referensi. Boh hasil tina panalungtikan atanapi boh pamanggih ahli kitunya. Nah, dina artikel ieu oge seueur rupa-rupa tema panginten. Ketika nalika urang manggih dina koran atanapi dina majalah, tai artikel teh rupa-rupa aya nu ngeunaan naon wae kitunya. Rek sosial, teras politik, hukum, teras budaya, teras agama jeung saterusna kitunya. Jadi seueur rupa-rupa naon tema anu ngeunaan sareng artikel gitu. Kumaha barudak ngartosnya? Ngartos lah. Nah, ieu oge materi aya dina modul 4 bahasa Sunda. Sok mangga ku sadayana kelas 8 tingali modulna baca-baca deui nya. Nah, dina nulis artikel teh
nalika urang rek nulis artikel, da urang teh henteu sagawaya, henteu sembarangan dina nulis artikel teh. Kumargi kitu dina nulis artikel teh kedah aya syarat-syarat. Syarat-syaratna naon bae. Di dieu aya genep syarat anu kedah ku urang diperhatikeun nalika nulis artikel. Yen kahiji teh basa anu digunakeun kudu jelas tur komunikatif. Jadi ngagunakeun bahasa anu jelas, anu sesuai dengan aturan ketika nulis artikel, terus anu tiasa dikahartos ku nu maca kitu komunikatifnya. Nu kaduanya eta dirojong ku pamanggi ahli atawa data hasil panalungtikan. Jadi nalika nulis artikel teh ulah sagawaya, ulah sembarangan. Naon we kurang ditulis. Nah, kedah kumaha? Kedah gaduh data atanapi hasil penelitian, atanapi hasil ti ucapan-ucapan para ahli gitunya. Terus anu katilu nyaeta temana kudu aktual. Ya, tadi pernah sebarkeun kudu anyar gitunya temana teh. Kudu fakta oge, kudu sesuai jeung lapangan gitu. Nu kaopat nyaeta perkara anu dipedar kudu hal-hal penting tur aya mangpaatna keur nu maca. Nah, nalika nulis artikel oge urang teh kudah nulis anu penting-penting gitu. Ulah nulis anu henteu penting ku ulang ditulis. Ulah gitu. Tur salain ti penting oge nulis artikel teh kedah aya mangpaatna. Nah, keur naon penting hungkul eueuh mangpaatna mah kitunya. Jadi kedah penting sareng mangpaat nulis artikel teh. Terus anu kalima nyaeta kudu dimuat dina koran atawa majalah. Nah, tadi paros dijelaskeun dina pengertian artikel. Yen aing ngaranna artikel mah kur bisa dimuat dina koran atanapi majalah. Nah, barudak sadayana sok maca kitunya, sok maca koran, sok maca majalah. Nah, seueur eta teh artikel-artikel. Nah, lamun di Bogor mah anu kasohor teh naon teh dirak eta teh koranna teh Republika, terus majalah Republika kitunya. Seueur jeung sajabana. Nah, nu kagenep syarat-syarat nulis artikel teh nyaeta kulantaran artikel mah dimuat dina media cetak, nyatangtuna wae cara nulisna kudu luyukeun jeung aturan anu geus ditangtukeun ku redaktur koran atawa majalah. Upamana wae panjang tulisanna tara leuwih ti 3 sampai 4 kaca. Nah, jadi nalika urang nulis artikel teh terkhusus artikel urang arek dipublik di media cetak, mangka urang kudu tiasa naon namina teh tiasa ngikuti syarat-syarat anu ku redaktur koran atawa majalah nu ditangtukeun. Nah, contoh meureun lamun di kelas 8 aya nu tos nulis artikel tentang naon bae, terus tulisan artikelna hoyong dicetak teras dipublik di majalah atanapi di koran, mangka urang teh kudu ngikuti syarat-syarat anu ku redaktur tos ditangtoskeun atanapi ditetapkeun. Nah, biasana mah panjang tulisanna teh ti 3 nepi ka 4 kaca kitunya. Terus ye nulis artikel oge lamun jadi mahasiswa mah tah mahasiswa atanapi SMA sok lomba-lomba nulis artikel, alus-alus nulis artikel gitunya. Ke menang hadiah. Nah, makana ti ajar ti ayeuna nulis artikel anu HD, anu bener gitunya. Terus anu kasalajengna nyaeta dina artikel teh aya syarat-syarat maca artikel. Aya tadi mah syarat-syarat nulis artikel. Nah, ayeuna anu salajengna nyaeta syarat-syarat maca artikel. Naon cenah syarat-syarat maca artikel teh? Nu kahiji nyaeta baca heula sakali ti mimiti judul nepi ka tamat. Nah, jadi prosedurna yang gancang ngarti mah baca heula sakali ti luhur tepi ka handap.
Ras anu kaduana mun can ngerti kana eusina keneh baca deui sakali, baca deui ti luhur tepi ka handap deui. Tas anu katilu catetkeun hal-hal penting tina eusi artikel. Nah nalika urang maca teh mun bisa mah urang teh kudu catet hal-hal anu penting dina eta artikel gitu. Kayak di buku naon bae mun bisa mah dina buku khusus gitu nya. Teras nu kaopat mun perlu catetkeun saha wae ahli nu dina nu nyat anu dicatat dina eta artikel, tuliskeun tah saha wae ahlina. Terus nu kalima atanapi nu terakhir jeung ringkasan tina artikel anu dibaca. Jadi satos orang nulis artikel tak orang siapkan buku tadi teh teras jeung ringkasan atanapi kesimpulan tina artikel eta naon gitu. Nah salajengna nyaeta nitenan adegan artikel. Tadi nulis artikel teh dina dasarna teh nyokok kana 3 bagian. Nu kahiji aya pembuka, teras anu kadua aya eusi, jeung anu katilu aya pamungkas atanapi panutup. Ayeuna urang jelaskeun hiji-hiji ya. Tina bagian pembuka biasana diwujudkeun ku alinea atawa paragraf awal. Eusina mangrupa panganter kana eusi artikel. Nah, jadi bagian pembuka ieu ayana biasana dina paragraf atanapi alinea awal gitu, paragraf awal. Nya eta bagian tina pembuka biasana gitu. Terus anu kadua aya bagian eusi. Nah bagian eusi ieu teh diwujudkeun ku babaraha alinea minangka eusi tina artikel. Jadi aya eusi dina artikel mah biasana diwujudkeun atanapi ku urang kanyahoan teh tina sababaraha paragraf atanapi sababaraha alinea. Nah nu katilu nyaeta aya bagian pamungkas. Nah bagian pamungkas ieu diwujudkeun ku alinea atanapi paragraf akhir. Eusina mangrupa kacendekan tina eusi artikel. Nah, biasana aya dina pamungkas atanapi panutup mah ayana sok dina paragraf akhir kitu nya. Nah, kumaha barudak ngaratos sadayana nya insyaallah ngaratos ieu materi lah. Mudah-mudahan kahartos ku sadayana murangkali kelas 8. Sok baca deui modulna. Tina modul 4 aya ieu materinya. Nah barudak sadayana kelas 8 anu ku Bapa dipikanya satos Bapa ngajelaskeun terus barudak oge ngupingkeun naon-naon jelaskeun ku Bapa. Ayeuna Bapa rek masihan tugas atanapi pancen mandiri. Naon tugasna? Kahiji pek hidup diajar nulis artikel jejer atawa eusi nu rek dipedarna nyaeta tentang seni budaya Sunda. Jadi yang pertama saya Bapak bahasa Indonesia kan ya. Kalian silahkan mengerjakan ataupun membuat sebuah artikel yang temanya tentang seni budaya Sunda. Tentang pentingnya seni budaya Sunda gitu ya. Paham ya? Terus yang kedua, minimal tulisan artikelnya 2 kaca ataupun 2 kaca 2 lembar gitu ya. Bolak-balik lembar 2 lembar 2 kaca gitunya. Terus anu katilu catet dina buku tulis bahasa Sunda. Jadi kalian bikin artikelnya ditulis di buku bahasa Sunda. Nah yang terakhir yaitu kalian harus memotokan hasil artikelnya ke nomor WA Pak LD dikirimnya gitu ya. Sekali lagi yang terakhir hasil tulisan artikelnya kalian kirimkan ke nomor WA Pak LD. Baik. Pilujeng ngerjakeun kasadayana kelas 8 anu ku Bapa dipikanya. Tetap semangat. Niatkeun ibadahnya ieu teh. Ieu teh kacida ageng pahalana nalika urang nuntut ilmu tur diniatan anu sae kitunya. Baik sadayana murangkali kelas 8 anu ku Bapa dipikanya mung sakitu ala kadarna atanapi sakitu anu tiasa dipika hatur ku Bapa
kurang leuwihna nyuhunkeun dihapunten ti uhur sausap buuk, ti handap sausap dampal jeung roromeheuna. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran urang poe ayeuna aya mangpaatna. Hayu urang sami-sami wae tutup pembelajaran poe ayeuna ku membacakan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sareng doa hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sempurnakan ku doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.